Wadudung. Uy, naon? Kerineh wa kerineh. Salse. Syukure kesana mah lain eta aya nu nanya wa. Nanya naon, Jang? Lain istilah bahasa Sunda geuning sok aya. Kieu cenah istilahna teh. Hade congcot, murah bacot. Hade congcot, Murah bacot. hade bacot. Hade bacot, murah Murah congcot. congcot. Nah, gitu, heeh. Coba kuwa sok ngajelaskeun lah. Jelaskeun. Sok. Meureunnan di dinya teh hade bacotnya. Alus ramah tamah hade bacot teh Jang hartina gitu. Ramah tamah sopan santun someah kasemah. Nah, terus anu tadi murah congcot. Murah congcot. Berehan. Oh, murah congcot teh. Lamun aya anu nyemah, anu naon, anu ngabutuhkeun lah nya. Urang langsung dibere, aya semah disuguhan. Congcot teh naon susuguh istilah namanya. Gitu disuguhan lah lamun cara mangnut nyemah ka dieu teh mah kitu kuat kudu disuguhan. Oh, jadi kieu hade congcot teh. Hade congcot. Hade bacot, murah congcot teh jelema anu someah bari berehan. Cek eta mah kela. Kayak gitu. Murah kasemah cenah nya tadi ning nya. Gitu. Ari ieu urang ieu nyemah asana teh tadi mah cai-cai acan. Nya jadi era sorangan. Jadi hade bacot. Congcot gitu camplang.